bikin sedang euy. Moal aing moal nulungan sia lah. Najis aing gua. Zal, si goblok gal ka indit. Si goblok aya naon teh pira. Ini parah nih. Si goblok sendal ieu kakak pegat nu dirasa. Anjing teh. Kakak pegat nu dirasa lah. Kumaha deui teh? Da sia keur naon Ucup? Ieu sa sendal pegat. Pegat. Heueuh. Tuh da sia mah sendal nu kitu. Sendal nu kieu ke heta. Anjir Sal. Namanya boga sendal kieu ti mana? Jeung alus kieu Sal. Ya heueuh atuh kadieun. Ah. Sendal alus ieu mah tuh. Pohog lah. Oh. Aing erek nyeder goblok di aya we ka pesana teh. Sendal pegat deui. Kumaha tuh ieu teh nya? Aing kudu kupaku ieu mah. Sendal puru. Hah? Anjing masih aya naon Ucup? Blok teh. Anjing, bikin sendal euy. Si goblok ngaledek ieu mah. Sanuhun. Hah? Anjing bayang euy sendal alus. Aduh, Ucup. Ieu sendal aing eta. Ucup. Sendal aing Ucup. Ucup, Sanuhun. sendal aing Ucup. Ya WA atuh sih. WA ciseun sih gara duh. Naon ieu Mang Kipli ieu? Sal, wayana. Pinjam duit 100. Ah, si kunyuk. Ajon ngawe nginjem duit. Naon teuing ai Mang Kipli. Ah, euy. Mang Nur naon ieu Mang Nur? Sal, tulungan mamang heula euy. Mamang butuh duit 300 pisan ya. Bagian setor aing mamang kurang ya. Sal, 300 nya. Deng. Nah ka aing teh nyangka baroga duit gitu. Pan aing teh teu usaha na ieun usaha kala ngarinjemna ka aing. Aing. Aing mah. Tuluy eta. Naon ieu Mang Jawang? Sal, cager. Deng wayahna Mang Jawang nginjem duit 500 we. Mang Jawang butuh jangka bank euy. Wayahna pisannya. Si kunyuk dulu ieu da geus minjem deui duit ai Mang Jawang. Tara-tara aya sakalina ngechat. Minjem duit. Pan aing teh teu usaha, aing teh nganggur. Ieu nu usaha kala ngarinjem ka aing. Aredan ieu mah. Oh, wah Mang. Urang ge eueuh wayahna. Nyuk teh. Pararadu pisan ieu mah. Sangeunah we nginjem duit ke di bagian di pagi hese. Moal aing moal ka olo lah. Sal, mana keur naon Ken? Aing keur ulang-ulang kieu we Ucup. Ya, Sal ya. Naon deui si Ucup? Ye, Sal. Aing aya pangabutuh ka maneh euy. Heup. Moal Ucup aing najis. Moal aing moal nulungan sia lah. Najis aing gue lah. Zal, si goblok gal ka indit. Si goblok aya naon teh pira aing rek nginjem helm. Hah? Zal. Burik na ieu teh wae atuh burik. Kan menang 2. Menangguanya. Jampeng lah kumaha jampeng dah. Siapa yang mencapai ya? Cek aing ge. Asal di jampeng kumaha rik Benar loh. Tuh euy. Menang Ji. Menang nih lem. Jadi Kupana. tilunya. Dah. Cing ya keur mameujeungna rame ieu. Aduh. Oh, remis-remis acan itu euy. Jah. Itu bener aya sero dulu. Oh, si goblok aing keur nguseup. Eta mah sero edan. Teuing. Kumaha burik ya burik. Nah, udah sero. Hei, Mancing ah. anas abi nu jeung ngurek. Geus apa meureun? Ya reupeun teh aing teh keur nguseup aya jejer ieu teh yo. Kumaha kumaha atuh. Mau dah. Awas emang yuk soal kada saha. Ih, Allahu alam yang kita apa lah sa? Heeh. Wallahu alam di dia mah erek nguseup, erek ngageulap bebas atuh. Mu sadaya ieu mah. Anu cara lihat terus sawae. Oh sa. Heeh. Heuh nu umum saha we bebas ieu mah nu make adu nu ngalalau. Atuh dah kumaha ieu mah keur nguseup di obeng. Pan ai milik mah mah pahili ieu sok we di dinya nguseup urang ngobeng. Sanu apal angin aloh nu apal mah. Oh, Allahu alam gitu sa. Heeh. Assalamualaikum, Bos.
Siap bos. Nya lamun aing nunggu erek nyewa mah nya dituduhkeun ka dinya. Heeh. JR Cetran, heeh. Di Jatiwangi Majalengka. Oke, siap pokoknya mangkela ngobrolna aing panggih. Anu nelpon jeung saha, Pak? Ngobrol jeung si Obos JRC anu boga sewa mobil di Jatiwangi Majalengka. Nah kumaha kitu, Pak? Bisa anu nyewa mobil tuduhkeun ka dinya, mobil nama segala Avanza, Veloz, Agia, Apipi aya Kolbak, aya Elfna, Pajero, pokoknya mobil mewah ge kabeh, komplit. Heueuh rek harian, rek mingguan, rek bulanan bisa. Oh bisa. Bisa babaturan maneh anu nginjem. Di Kadinya di mana eta teh? Di Majalengka, di Jatiwangi Majalengka, Desa Burujul, Burujul Wetan. Oh, heeh. Gampang atuh nya kitu mah. Tinggal nyewa. Ieu da aya di dieu teh, heueuh. Kira ita. Tah. Ieu alamat teh, Pak. Oh, kayak kacai apa, Pak? Gedem. Oh, pisan kecai hayang ngising. Dasar yang telepon itu di radinan. Utik-utik hayang ngising. Sal, bapak mana ke mana? Bapak aing kajar rocup hayang ngising. Bapak mana emang ngising wae Sal? Utik-utik ngising. Atukeun wae ke bebas ngising mah. Esek naon kitu? Dulu orang teh rek nyewa mobil Jatiwangi. Nyebut nama bapak mana teh aya cenah babaturana. Pan heueuh ucup aya di JRC Trans. Di dinya mah nyewakeun mobil sagala ucup. Di sisi aek nginjem harian, bulanan, mingguan, bisa di dinya mah. Mobil naon wae Sal? Aya Innova Ribbon Matic Solar, Anjir. Terios Matic, Expander, Avanza manual, Brio, Honda Jazz, pokoknya mah Yaris. Pokoknya mah komplit mobil nama mana yang nu kumaha we ge aya. Alamatnya di mana Sal? Ame puguh. Di Desa Burujul Wetan, Jatiwangi, Majalengka. Tinggal datang we ka ditu ka JRC Trans. Oh, atuh Sal. Sana bapak mana ka mana ieu teh? Naik naon kitu maneh ka bapak aing. Bapak mana tadi Sal? Minjem duit 100. Coba orang butuh gerak. Geus ti manehna atuh Sal? Cih, sia mah sagala wae. Geuwat Sal, aing rusuh. Geus nu rek nawarkeun rongsokna, init manten. Oh iya tuh, aing boga duit 100 lah kudu. Engke we itu namanya. Siap Sal. Kurang karuh aing si Ucup. Naon sih? Si Ucup cenah bapak hutang ka si Ucup 100, dia ditagih cenah. Nah hutang naon? Si Ucup teh tadi teh ngomongna dulurna butuheun sewa mobil ku bapak teh dituduhkeun ka JRC Tran di Jatiwangi ceng teh nginjem duit 100 si bapak teh nulis sepeda cenah. Lain bapak anu hutang ka si Ucup. Si Ucup mah bieu nyebutna bapak hutang ka si Ucup 100. Sugan edan si Ucupna ka mana? Ka ditu tuh. Ek meuli dirongsok cenah bisi kaburu ieu Si kebo. majualna. Lah kumaha tuh? Keun wengke ka dieu deui ku aing diglongkeun dulu na.